Rongsok, rongsok, rongsok. Rongsokan, rongsokan, rongsokan. Rongsok, rongsok, rongsok. Sok, rongsokana, rongsokana. Rongsok, rongsok. Rongsok. Mangga, rongsokanana tete. Aa. Rongsokan, rongsokan. Tipi bututa mangga di kilo. Alah, kemananya ya teh? Rongsok, rongsok. Kulkas bututna rongsok, rongsok di kilo. 1.000 sekilo kulkas butut. Rongsok, rongsok. Rongsok. Mesin cuci bututna sok 1.500 sekilo. Rongsok, rongsok. Alah, kemananya asa sepi. Daya nunawisan rongsokan gitu. Karung masih kene kosong. Sugana aya nu bade ngicar rongsokan bawa ranjang anu runtuh gitu. Mangga ka abi padahal mira lumayan 1.500 sekilo. Rongsok, rongsok. Ranjang bututna sok rongsok. Kipas anginna nu butut mangga di kilo 1.000 sekilo. Rongsok. Mobil butut 2.500 sekilo. Motor anu tos coplok bana anu tos reksak 1.500 eta mah sakilo. Mangga teteh rongsokan. Alah, tacan wae aya nu bade ngicai teh. Padahal lumayan kangge nambi-nambi meser bako. Ayeuna daripada ngajugrug barala di bumi mending kene diica di kilau ka abi sok. Sok sa anu gaduh rongsokan ka dieu. Rongsok, rongsok. Alah, kosong kene. Alah. Aya nu bunuh diri Gusti nu Agung. Kunaonnya itu kira-kira? Tuh, itu tuh. Alah, sahanya kuat kaca lawak Gusti nu Agung nu bunuh diri dina tangka Manalika. Sok kena tinggal. Alah, kacau. Ya. Alah, kuat kaca lawak kitu Gusti nu Agung kunaonnya eta. Alah, kuat kaca lawak kitu eta nu bunuh diri tinggal deui gerani serem. Ya. Alah, eta bunuh diri na kuat ka ku kabel casan. Kuat kaca lawak kitu. Kunaonnya eta kira-kira? Alah, sararwah Gusti nu Agung. Ampun teh Gusti. Kunaonnya eta kira-kira? Alah, pusing. Ieu mah kada laporan wae enggal-enggal. Naon sabab-sababna eta orang mana gitu dugi ka bunuh diri gitu. Alah. Masih kena calawak Gusti. Aduh, ampun. Kunaonnya eta? Asa sieun anu bunuh diri teh. Moal kitu lantaran gaduh hutang. Sigana teh penganten gaduh sametan ageng teu sakedi. Terasa nyendak jalan pintas bunuh diri. Dina tangkal sirsak deui Manalika. Alah, serem Gusti nu Agung tinggal geura. Ya. Alah, kumaha atuh nyai teh? Tulung. Ojeg. Aya nu bunuh diri ojeg ka dieu ojeg. Ojeg. Alah, kumaha nyai teh? Kacau. Zaman kiwari aya kene nu bunuh diri. Tara teman kolotna sedih. Sigana teh gaduh sametan kitu. Tawa panginten gaduh kreditan anu ageng. Anu teh acan kabayar sigana teh Gusti nu Agung. Ampun.
Sararuhak kedawa warto si makalura kalura tawa ke RT RW setempat supaya tararangan itu nubunuh diri teh. Biasa nama masalah nama teh sama tani siga nama mata kia tunya naon betumbat tambutu artos kurudat kredit ari teu sanggup maulah we atuh teu sanggup mayar nama ayeuna ada terus bunuh diri ngagantung maneh alah eta mah dosa engke teh panginten marakayangan bawa waktosna pupus buat acan eta teh ayeuna maut ku nyalira alah ampun kumaha engke atuh alah kasanya ye wawartos kabirong sukan tacan kekengingan tacan kenging ranjang butut-butut acan ayeuna mendakan nu bunuh diri ngagantung maneh kuat kecalawak alah kumaha ieu teh alah anggar geuningan calawak sararian Gusti eta waos nage kuat karageng kitu sok kera tinggal tuh anya serem kumanya urang wawartos we maka orang dia mana we nu apaleun waya nu kenaleun beli orang dia gitu eta anu bunuh diri teh hawatos keluargana beuring ngantos teterangan panginten kila enggal ieu mah wawartos keun we milarian rongsokan mainjing deui we sesaat udah ke carana mah ayeuna aya nu ngagantung maneh diantep piraku teh diwartoskeun teh dilaporkeun kade ieu mah bilih aya nu gaduh sametan ulah dugi ka kitu ulah dugi ka ngagantung maneh kitu tara temen dosa ayeuna itu kan tos kagok ngagantung maneh tos sigana teh nyawana tos teu aya eta mah tos ngalayang sigana teh Allah Gusti nu Agung ampun kumaha nya ieu teh enggal we wartos kitu aduh teu enggal wartos ieu mah kalura upami henteu engkena kabujang bau bangke ayo urang wartoskeun lah